darurat susut susut kansa bulan aya pikir saeunaon Aden ieu kampung mata pika petaheun kansa ih atuh kan curcor sai nu harera sumoho cing saripit itu tampele diudag ku anak bogo anak bogo leres engkang jiga anu suka bunga leres asa benten di kampung anu sanes kembang-kembang warna-warni itu pasawahan dina galangna tumpang sari surawung telong leunca jeung kacang panjang kanca hartina ieu kampung teh reumeuy ku teureuyun reumeuy ku beweungeun ramai ku alaeun leres ieu meureun anu disebut lemur asri teh kanca sumohon katenan bulan jamakna dipuntenan teh nepi ka somea sopan santun ramah tamah anu nyebutkeun lingi heula Aden lingi heula Aden leres cai heula ai ku kitu teh mah da moal rugi manusia lamun geus kitu carana iya tuh kan nu aya mah bakal kaangkat harkat darajat pakampungan na ih Jakarta sumohon Sahya sesekan ningwang sakaya gilang gumilang Cahayana hayun sasmita Cahaya hayun sasmita Saweji sinatria anu ganang pertentang ningali kaendahan ieu patempatan ngandika kansa bulan aya naon cep eces jentre pertela ngemang bolet dah kumaha bulan nu katinggal ieu teh tawis manusia anu daek nyukurkeun kana naon rupaha nikmat-nikmat pangeran kansa ih kan tenan urang dia mah kitu ulah ngajen ka lingkunganana atuh lingkunganana oge mawa bersih mawa sehat yakin mun nyukurkeun nikmat bakal tambah deui teh ieu kan atuh kan tenan si horeng urang dieu mah lain ngan ukur loba saur tanpa bukur tapi dina kanyataan dina gawe dina amal dina karya anu nyata kan sumohon bulan urang dieu tumaritis masadaya sabab manusia nu hidup di alam dunia tersepen dengan ukur kajalma anu loba janji loba saur tanpa bukur loba carita tanpa nyata da geuning anu nepi ma amal kan leres ulah tutuwuhan jaradi kadu picung ku panangka samangka gedang jeung waluh cereme jeung malaka teh araya keneh syukun hiris lenca terong
sereh cerme jeung Malaka aya kene tersangka kan sa itu bonteng oge anu geus keur binih aya anu disebut berwek kan sa paselang jeung bagjanya kan sa paselang jeung jeruk purut kulen kaula teh hayang apa ka ieu pakampungan anu cenah ieu pakampungan teh bisa di kampung-kampung anu lian aya ciri nu mandiri nyaeta hiji kampung masyarakatna anu bisa ngamumulih kana budayana kan hartina manusia di lebah dieu teh yakin manusia anu geus nyaho ka dirina Allah kantenan urang di natrat jeung eces jentre katerangan manusia di mana geus nyaho ka dirina bakal nyaho ka Gustina di mana manusia geus nyaho ka Gustina bakal boga rasa bodoh hirupna kan sa sumohon ulang leres bodoh dina harti teu umaku atuh dalam mun diudangkeun kana kanyataan mah naon urek diakuku urang nya kan sa daya deh diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan kan sa sumohon ulang kitu barang saweg nuju ngalamun ningali kaendahan ieu tempat ya inggih astra jinga dawala rag-rag di payunan ieu senatria aduh sugante kalapa Gusti Sugante Kalapa ai teh teh jalmi geuning ieu teh jelema kan sa deudeuh teuing si orek bapak-bapak rag-rag ti luhur pes-pesan keneh kan sananakeun hirup keneh jelema ngan meureun teu eling teling bungku panginten Aden muga-muga anjeun kalayan kodrat irodat anjeunna izin anjeunna ridho anjeunna rahmat anjeunna ilmu anjeunna pitulung anjeunna marangan sampean duaan muga-muga anjeun ulah tatu naon-naon waras tu makaning jati-jati tu makaning waras waluya cager